isu ka karak sakieu. Terus ieu wilayah mana kabeh meureun kitu? Gosok ah. Mani korek banget sarua-rua kuli oge. Padahal mah sarua mulungan ya, manehna mulungan, urang mulungan. Da ieu mah sawah batur, saker umum. Saha wae nu rek mulungan. Korek pisan. Aing lamun teu kieu moal meunang atuh aing ti isu karak menang sakieu. Ieu teh aing ke saker si iem. Saker daharna si iem. Memperjuangkan anak ieu teh aing ka sawah teh. Memperjuangkan anak, jaba anak ayeuna rek kawin. Lamun teu ngasag di mana modalna? Jaba eueuhan. Teh mesin rontok mah mana ah? Araroweuhan geuningan. Mending tos zaman baheula ah. Zaman baheula mah digebot. Menang pan 2 karung. Ayeuna mah kuat hese banget ampun tingan. Aduh ngomong rek ulin wae, tapi ti kamari teu datang-datang. Mun boga HP mah geus ditelepon ieu teh ah. Kamana sih nya jelema teh pi melangeun wae ah. Yang buru-buru ditanyaan supaya yang buru-buru dikawin. Apa dipelet gitunya, ingat wae. Mate ka sawah sugannya. Karunya arek dibantuan. Sugan we aing arek mantuan mah. Nambah-nambah ejeng modal kawin. Tapi di sawah mana nya? Apa di sawah tengah gitunya? Ah rek diteangan ah. Hayu didukung. Nu penting mah sing bener we rumah tangga jeung si Iem. Heeh, bener siap. Eta bogo teh ka si Iem. Heeh. Bogo, si Iem pangawakan akos bencong oge. Bogo gitu. Daripada nyorangan wae. Yeuh, eta aya we jeung mawakeunna. Anya geus kitu lagi rada ieu tong dibawakeun manehna mah nu penting mah ya ipekah we 30.000. Anya heuh. Ya sugan ayeuna mah manehna bener nya. Baheula mah yeuh si Iem teh babangat utangna. Oh gitu. Nya maneh tong leuwas. Terus ngomong cer ka Ma Oda. Encan. Engke atuh anternya, Ben. Nyangke we ulah ayeuna ayeuna. Engke lah maksudna teh lamun geus aya kitu duitna. Eta bogoh henteu ka si Iem. Heeh. Yang nu penting mah aya ngusahakeun we nya Mang nya. Tong Daripada mikiran-mikiran sorangan wae. da ditelek-telek we si Iem teh geulis ieu, geulisan kana nu baheula teh geuningan. Mana heeh. Si Iem mah kos itu pangawakanna oge. Heeh sih. Nya geus atuh. Ki urang dieukeun nya. Itu nya. Heeh. Segala hayang kawin deui, rumah banget. Mak, Neng, Mak tas di mana? geus di sawah. Ai si Iem ka mana sih, Mak? Si mah di imah, paling ge keur molor. Lain mantuan emak. Mana daek si ka sawah ah, ararateul pararangas moal ge daekeun ka sawah. Kok gitu, Mak? Heeh, si mah ieu nya gawena teh ngan ngaladog, we ngaladog, Neng. Ieu ngomong-ngomong, nerek ka mana sih? Pugu eus teh nungguan si Iem di dieu bari niis, bari seselpian kieu. Rek naon nungguan si Iem? Arek eta eus teh arek ngajakan nonton film. Sok segera ngajak-ngajakan si Iem nonton lah. Si Iem mah teh gablegeun duit. Neng onem ya loba emasna beunghar, HP-na ge alus. Ulah sok ngajak-ngajak si Iem, jaba si Iem ayeuna teh keur pusing, arek kawin, nengan modal ti mana coba ge? Ye, ulah sok ngajak-ngajak si Iem nu teu bener nya. Henteu, Mak cuman ka emak. Nya kamu ge kudu boga duit atuh, Neng. Kan aya eus, Emak. Ya aya eus ge da eus nu boga duit, si Iem mah teu bogaan duit, coba ge. Engke ku eus ditarak. Ulah. Geus ayeuna mah Neng balik, ulah sok sorangan wae di dieu. Loba jambret teh, ieu HP alus besing di jambret, masna itu kuat rembet, besing di jambret. Ayo, uihnya, mamarik uih. Ulah sok sorangan wae di dieu. Mak. Ih.
Wih, arek ngajakan si Iem nonton film Pina. Emak. Aduh, neangan modal ka mana nya jeuker kawin Gusti. Si Ahmad lain sih. Geuning itu ngalamunnya hulang-hulang wae. Oh, tapi heueuh ku si Ahmad. Sampeurkeun ku aing. Ahmad, Hei, mana ka mana wae sih? aya wae. Kurang kangen nyawa ka mana. Urang teh keur bingung ya. Bingung neangan kunaon, sih? modal keur ngawin maneh. Nyanggus ari modal nama lah meuli hayam hiji ge mah meureun jeung Amil. Macena tuh moal rame meureun. Emang tanggapna si Ade Lasmi apa Ade Astrid? Ada Astrid yang bisa mah rame-rame. Ah mahal teuing. Urang mah da kitu lagi randa genep kali ieu. Urang mah nanggap kiriningan we. Nanggap sitar. Heueuh sitar we lah mah udah beuki Kacapi sitar ieu heeh. Tinggal bajidor bareng ya. Nya heueuh lah. Mani beakeun dengan sangu abong-abong panen. Mahi muasinya jeung anak urang. Marang ki 8 siki deui eta. Mak, Nah, ieu teuing kunaon mak meni roha. karasa wae lah. Tadi aing mulungan pare nya, aya nu nyaram. Ya Allah ka urang-urang atuh batu mananya. Iku atuh bebeunangan ieu aing. Kabeh ditu tuh mak. Kabelah mana? KBG dina rontog. Ari dina rontog mah sok tara bebeunangan, Is. Masih dirontok kabeh mulut di komben tuh dari rumah. Rasal da aing. Emang mana boga ceblokan? Terus bea. Terus bea. Yang lihat atuh mah masih ayeuna mah hara rese. Rasal pisan. Ini teh men kos itu batu nanya. Makan-makan wae, makan kerek kolot ge. Ngomong-ngomong mana ira sih rek ngamprokan kolot urang. Nyangke lamun geus boga modal. Nya, Gitu wae mane mah ira sih boga modal ah. nya kan ayeuna urang usaha heula. Oh, Urang kan yang buru-buru dikawin. ya heueuh kalem heula. Nya atuh Kayak mau namprok jeung modal pasti berenang urang kudu langsung neangan dana jika ngawin maneh. nya Oh iya mana eueuh gosip, aing mana leuseuh asal eueuh gosip ge mana eueuh nepi omongan teh mana eueuh gosip teh. Hei, sarbo aku naon maneh? Ya itu tuh mau mah odah, ku aing ditanya mending ngegas. Ih, nyongko rasa ada kanteng nanya ieu tong hayang nanya ka jelema eta. Nya ka jelema eta mah di imana ge gandeng kos ucing jeung anjing sama teh nyaho Sawana nya. jeung si Iem nya. Heeh. Kemana nama ai boga kapusing ge sok pingsan wae, Kan darah mah tinggi. ayeuna mah teu boga duit, asal ngacacang lagi teu boga duit, Lain Is. teu boga duit, Bella. Jadi beak kurontog cenah kunaon apa kuno ieu Nyamun komben. datang naik berang teuing aya ge ieu lamun niat mah isuk-isuk ka sawah mah. Ya heueuh bandina eta teu boga ceblokan kitunya. Teu goblok ceblokan hayang ka sawah kos aing nah aing teu boga sawah teu boga ceblokan dengan jedog di imah. Nya Ya heueuh daripada oh, manehna mah kewen, yo. menang Ke mantul. kewen teu meunang, mainna mah pusing, puyeng huluna, Coba wae. dijeksi. Heeh. Terus teu boga anakna bener wae. Eta ngomong-ngomong si Ahmad amang urang nya teu baheula teh anak BEN anu geus eueuh teh ya. Heueuh eta. Hayang ngawin si Iem. Kan ku sia dijodohkeun. Heeh nya cak aing teh nya aing mah heueuh heuseug nya kituna ge rumah tangga geus kolot mah ulah hayang sagala boga bunda banda bawa naon enggeus cenah penting mah bener Is. Ya heueuh sih. Heeh aing teh tah Telang ku sih. aing teh tah ngadungukeun ka Maodah kumaha sih. Maodahna daekeun moal sih. Coba ku sia, tapi ulah ayeuna sih hayang dihakan Moal, cek cek aing teh cek aing teh Mamad nyawayana si Ima bahutangna kene heuh hajeun da Dulu mana gaweana naon sih? mangun sapi. Mangun sapi. Lain lo babagiana Is. Heeh. Heeh nyakeun bae ah nya kula-kula Mulai ge. aing nempona manehna kuntang kulinting teh gawe. Nah. Teh sieun parabanaon. Apan mana baheula di proyek. Heuh tah Is. Ngan aing mah sieuna teh kieu yeuh nya geus kawin jeung si Iem Maodah pipilueun rumah tangga si Iem. Nya kuduna mah misah bel. Geus aing kali itu gosipnya apa ieu nya. Sia mah duit tangan gosip aing nyangan dengan sangu lain gosip. Teu boga duit daangna ngeunah wae. Kos aing mah teu boga duit ge daang jeung uya we cenah jeung ngeunah wae Ya ogoa. heueuh lah. Awak-awak nu sehat teh Bella. Teu bebeunangan. Ka sawah na oge. Rasa pisan da poe ieu. Emosi wae jadina teh. Kamana deui si Iem? Masalah ngaladog. Yap. Ngaladognya. Gitunya.
Lain mahayu bantuan aing ka sawah. Lain saker batur, saker maneh ya. Apanan si arek boga niat ya. Arek boga niat sia teh hayu bantuan aing. Malah ngaladog. Pun dengan si Iem. Itu ngeraskeun banget hirupna teh. Untuk aing nu saha. Lain aing nu saha. Da tetangga mah moal sudieun. Aduh wae jadi nate. Alhamdulillah mogok-mogok teh beres geuning panen teh. Bebenanganna loba geuning beda jeung batur. Baturan nu ti hareula mani areuweuhan. Bu Haji panennya. Heeh, Bel, Bagi alhamdulillah atuh Bu Haji, beres. mun sorangan wae panen teh. Sia mah pangiriman salaki ge loba wae Ada yang dibagi mau wae. salaki urang teh tara ngiriman Bu Haji tara balik. Piraku Bela ah. Oh, Bu Haji, urang Naon? bingung sia. Kunaon sih? Urang titah nanyaan ka Maodah titah si Ahmad, hayang ngawin si Iem. Eta sih 1 juta. Nah, urang mah 1 juta geus nu penting mah rumah tangga na baleunna. Eta kira-kira rek ngabesan sagala teh Bela. Ah nyanggeus we kawin dong, mere ipekang geus segala rupa geus karolot gitu segala wae ah. Aing kita amun ngabesan teh beusingna teh beusing rumah tangga nanti bangsa minggu. Nya ulah segala rupa di aya-ayakeun apa nya mah odahna ge jelema kos kitu manehna ah. Nya eta si Ahmad oge geus sareueuh kolot napanya. Jain urang baring ke mah odah 1 juta moal Bu Haji. Ama udah mah 1 juta na Tapi jigana. si Iem mah daekeun da ka si Ahmad. Yang geus daekeun karawinkeun sugan balanar. Oke wing bantuan ngomong ya. Hayu. Arek nanyaan gitu caritana. Engke ayeuna mah moal waka soalna tadi gecek si Ismail da ambak-ambakan wae cenah. Oh gara-gara naon Eta sih? teh meunang anu ngalah ka sawah cenah nya mah teh boga sawah segala mantu ga sawah tuh da. Sahan ini oda? Heeh. Oh, dia ceblokan dia aing geus Teu peret. dibere diceblokan tuh mah jelema eta mah. Sia mana Nya naon ayeuna teh teh? boga sawah ka ditu ambak-ambakan di omong ku batur mah da teu narima Bu Haji. Nya aing ada geus kumasi geus langganan mau udah So nyeblok. baik Bu Haji mah. Ya Bu Haji ulah bageuna ulah ka mah odah jeung si Iem doang ka urang ka si Iis tuh. Ya sia mah jeung si Is ngarora kene teu kudu di bageran ge laloba nu mere, loba nu naon. Usaha nu mere usaha laki ge puguh teu mere ah. Anyang geus teh neangan di jalan Bela. Emang Bu Haji mah randa ge randa kaya. Heueuh mentak kudu getol usaha irup mah. Anu kieu getol usahana Bu Haji kurang geuning tapi duit aya wae. Urang ge nya Bu Haji teh muja buta ijo dikawin ku buta ijo. Si gobloknya aing kana lang kuriling ge benang duit tunggal 5 nagihan emang siang ado ngagosip. Kos gitu kan haji kelo, haji geblek. Hei, dasar si Bella tuh bisa pisan ngajaga sungut nate. Pajar ka aing muja cenah. Muja ti mana kok mau muja buta hejo? Sarariun. Assalamualaikum Bu Haji. Si Ujang Kasep. Sehat? Alhamdulillah. Mau kemana sih? Sawah. Tapi udah panen kan? Alhamdulillah kemarin tuh apa ya si sawah itu tuh ya penghasilannya nambah naik. Masya Allah, dapat untung banyak dong. Alhamdulillah dapat untung banyak. Alhamdulillah. Pokoknya mah Ya, pupuk haji kan nggak ditebusin dulu ya, sok sawahin lagi. Gitu. Uangnya belum cukup. Bu lagi Haji, dikumpul. aku mau ngasih itu bonus buat Bu Haji. Masya Allah. Iya dong. Dapat Alhamdulillah. itu ya, dapat untung banyak ya. Alhamdulillah Bu Haji nih. Masya Allah, gepokan uangnya ya. Ya. Ya Allah. Pokoknya semoga Amin. tahun depan bisa naik lagi. Amin, diterima nih sama Bu Haji ya. Makasih banget Si ya. Bu Haji sekarang mau kemana? Ya mau pulang, habis nagihin. Oh mau pulang ya udah tuh ya. Aku Ya mau ke udah. sawah dulu ya. Ayo. Makasih. Ayo. Assalamualaikum. Ayo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Masya Allah. Loba oge ieu. Orang shopping. Tadi kala di dia kala. Mungkin mana kudu wani ya ngomong ka Oda. Mana arek ngalamar urang. Ayo. Terus balik encan sih di sawahnya, orang goran heula. Tapi ieu nama endong nama aya dari tukang. Ma. Oi. Ya SMA. Nah, iya calon menantu emak. Terus balik di sawah. Dengekeun Iem. No si mak. Sia teh bobogohan wae ya. Hayu gawe jeung aing ka sawah.
Tadi neangan emak awa di sawah. Manggil nanti si iya. Yem, ka sawah yem, saker modal ya, modal sia kawin. Biar aku arek aing doang nu usaha Ya, sorangan. mah dengekeun. Kawin mah keun deh lalaki nu mawakeun. Nyaho eta rek ngomong. Ya ampanan aing kudu boga modal meureun Kan ieu. modal mah nginjemannya ka warung. Kayak bayarna burayan hajat. Mun ka bayar tinggalkeun Mulai kabur. nu sudieun ieu. Mah uing cocok teh mah. Amit kudu sok kieu kitu. Can halal, sia teh ah. Rek naon ka dia? Eta mah rek. Eta restu. Minta restu. Heeh. Mah Ya ari ngaranna minta restu mah kudu babawaan teh idam. Kudu babawaan. Galak banget calon minantu mah teh. Yang aing keur bae keur emosi wae ah. Mas ayeuna mah balik. Balik. Mah ulah ka balik, mah betrek ngomong. Oke, hello balik. Mah Aing keur emosi, aing keur emosi. urus si mah datang bulannya. Yuk dengekeun ieu. Aing tadi ngalan parenya di carekana. Usaha. Ku si Umi. Oh si Umi, ini eta mah emang lagi rada judes, rada julid. Dan kumaha diburak deui. Ngajar teh aing keur mulungan cenah ulah ka wilayah ieu cenah. Wilayah ieu mah wilayah aing. Terus mah teu bebenangan meureun poe ieu. Beberangan di mana tuh masa eutik aing. Apa suara lamun pake rontogan iam? Nah, heeh, atuh si Amad rek ngomong ka emak-emak makan wae. Ngomongan. Nyari ka babener uing. Engke we kitu lamun aing geus teu emosi. Ah, Nya iraha ka dieu nage amprok nage, eta ge amprok di jalan mate ah. yang ngalamar teh mun ku atuh babawaan. Nya mah eta ge mak. Moal naon? Lato-lato. Bujang teh sia. Ya lamun si hayang kawin bantuan aing usaha. Heeh, keisukanna dibantuan ngasak. Kapan kudu diria-ria meureun, kudu ngondang tatangga Uing meureun. mah randa mak. Muncit hayam hiji ge ka amil geus peren. Teu kudu hajat-hajat. Ah, aing rek mandi ah. Nyaman tadi tuh mandi. Malah dong wae. Itu banget, boga indung teh. Ya kunaon daek mangkat ka sawah, ayeuna balik di sawah makan-makan. Ah, arareran teh ada. Oke. Korek pisan sarua ngala oge. Padahal mah ieu geus ngajar mah geus teu ngomong. Enggak mancar. Ya ngomong-ngomong keur naon di dia? Nya keur niis mate. Keur niis di tempat sepi kieu. Ye, aya tukang jambrek. Ye, dengekeun ieu tah HP alus beusi di jambrek Gusti tengane. Ieu tadina bubu. 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 Geus biasa bubu. Action. Ayo didukung, no penting mah rumah tangga sing bener ulah kawin keenggesan we. Nyaho, tuh geus bidi wae. ayo pohoy. Kisaran 2 ton. Kedeng. Pengertian. Ulah-ulah 1 hektar sia teh. Kieu mah kemarin yang dapat gade dari Bu Haji.